tuh Mi tinggal Mi dina ianya na Instagram tuh. Iya menurut survei jumlah istri teh ternyata lebih banyak Mi dibanding pamaget teh. Ayeuna teh mun teu salah mah tuh itu menurut artikel jumlah teh 9:5. Jadi sok bayangkeun ku Umi anu 5 mah nya pasti dapat jodohnya. Kan enak 9 kan 9 istri 9 istri 5 pamaget tah anu 5 pasti mendapatkan jodoh. Anu opatna sok bayangkeun ku Umi nya. Di maksudna kumaha, Bi? Tah jeung kieu Mi kita kan Umi ya ngizinin teh abi upami abi mah bade nyelamatkeun anu opat eta sok bayangkeun ku Umi anu opat eta kan karunya tuh dapat jodoh gitu. Maksudna nikah deui. Ya secara garis besar gitu Mi. Tapi Umi kumaha ngizinin teh abi? Apapun yang terbaik buat Abi, Umi mah ngizinin asal Abi bahagia. Umi memang istri terbaik, 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 terbaik. Mi, Umi. Ai maneh geroan ka saha tulang kehed. Pan sia teh can kawin. Can kawin gitu. Ini teh meni indah, Bi.